Bade meser tahu wargi sadayana ya. Tahu seribuan ya? Ya, seribuan. Seribuan. Seribuan beli 5 lah. 5 ribu. Kresek ayo. Kresek. Kantong kresek. Miso itu miso. Can aya. Kada ngomong Sunda itu ya, orang Sunda ada orang mah. Itu nya. 1 2 3 4 eta 5 pala wargi sadayana. Duh 5 ya, Minun. Iya, Pak. Nah, jadi saya udah beli 5 biji. Perantos meser 5 bade ngopi sarang tahu kaos pisan nyanet kanggo tah sarang tahu eta kopi panas sarang tahu raos pisan ieu ngopi teh lamun urang yang ngopi jeung tahu mah mani karasa pisan kana ti korok teh paoge sadayana keun suangian kopi suang ngadamel kopi oke barang-barang ti marahan oh ieu suangian aya tah aya dengan tinggal dengan kopi na we lah atau ngeteh suang ngeteh warga sadaya suang ngeteh rek nyandak ieu na ieu penuh mukna tanapi cangkirna rek ngopi atanapi rek ngeteh rek ngeteh pala warga sadayana ieu teh mana gelasna geuningan nu aralus teh areuweuh etah gelas anu aralus teh kamarana eta gelas geuningan tas meuli gorengan di inggit gorengan aya ya kopi tinggal tambah ya tah ieu kopi naon bari sadaya tah kopi jahe beureum jahe merah teh cepeusna naon suang ngadamel kopi wargi sadayana Ini gelas. Ini gelas. Hah? Udah gelas yang mana lagi? Hah? Apa yang mau cari? eta pamajikan galak kegelendang wae rek ngopi ge ieu rek ngopi sieun sim kuring sieun ku pamajikan galak suang ngopi bala wargi sadayana eta majikan gulunuk aduh sendokna eueuh di teh keun wae lah eueuh ge na gunting keun wargi sadaya suangin kopi heula urang suangin kopi heula kopi na teman piring eueuh deui kopi jahe lain kopi yang jahe we lah jahe beureum
Kecap. Cetik bae. Panas kebo. Warga sadayana ya. Masih hijau ke sebarang karek. Terus awal bating. Oh, baru. Bisa dengan piring belakang. Nah, piring heula. Nah, iya. Baru bisa ya. Ya, ngopi orang. Ya, yang dia tripod ini. China ya. Ada halus gak gehu Ayo ngopi heula, ayo, bismillah. Mantap. Panas pisan. Oh, tahu isi ya cerita. Sam tahu cilok. Ganda gahu. Gorengan sore-sore. Panas kan ya, agak. Mantap. Atur nuhun wali sadaya kana perhatosanana. Wilujeng kanten puntennya bade ditutup heula. Atur nuhun pisan. Ulah upami yang dianggap saya pang subscribe-keun tanapi pang share-keun nya ka lensangan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.